Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sampurasun, balik deui sareng Mr. Fauzi. Nah, mudah-mudahan anjeun sadayana sehat terusnya. Wah iya, urang belajar deui warangka bahasa Sunda pengajaran 8. Nah, barudak buka buku bahasa Sunda pengajaran 8. Nah, di pengajaran 8 iya urang bakal ngabahas perkara tentang kejadian belang sareng peuting. Tujuan pembelajaran spiritualisasi pendidikan. Nah, barudak saha anu apal naon bedana beurang sareng peuting. Beurang hartina siang. Nah, dina poean beurang suasana sabundereun urang eta caang kusabab aya cahaya matahari anu nyinaran bumi. Tetempoan atau penampuan urang jadi jelas. Beurang nyaeta waktuna keur urang sadayana migawe atau bekerja dan melakukan banyak aktivitas. Nari peuting hartina malam. Nah, dina poe peuting tetempuan urang sadaya jadi kurang jelas kusabab dina poean peuting teu aya sinar panon poe atau matahari anu nyinaran deui bumi kusabab atos untuk digantikeun ku bulan. Poe peuting nyaeta waktuna keur urang sadaya istirahat sareng kulawarga. Nah, ayeuna buka buku paket Warangka Sunda halaman 140. Dina halaman 140 aya teks bacaan. Mangga regekeun teks bacaan ieu. Angin peuting ngahiliwir, kana awak ngantak tiis, sare peuting jadi tiris. Urang kudu hati-hati, karena datangna penyakit. Angin beurang ngagelebuk, kana panon mantap tunduk. Cai mata jadi cuuh lantaran asup ke kebun. Tetempoan mata kabul. Peuting kudu hati-hati, beurang bisa waspada. Sore geus leudeuh gawe, datang waktu istirahat, geus mangsana keur mondok. Lanjut, ayeuna urang ngajawab pananya nu aya di halaman 142. Siapkeun pensilna nya. Nomor 1, kumaha angin peuting? Jawabanna ngahiliwir. Nomor 2, kumaha kana awak? Jawabanna mata tiis. Nomor 3, kumaha sare peuting? Jawabanna jadi tiris. Nomor 4, kumaha naha kudu hati-hati? Jawabanna kusabab bisa datang penyakit. Nomor 5, kumaha angin beurang? Jawabanna ngagelebuk. Nomor 6, kumaha kana panon? Jawabanna matak tunduk. Nomor 7, kunaon mata juuh? Jawabanna lantaran asup ke kebul. Nomor 8, iraha reureuh gawe? Jawabanna sore. Nomor 8, iraha mangsana mondok? Jawabanna poe peuting. Nomor 10, iraha mangsana sakola? Jawabanna poe isuk nepi ka beurang. Nah, ayeuna masangkeun pananya sareng jawaban anu aya di halaman 144. Nah, nu ieu pigawe nyaliranya. Nah, mun sakitu pembelajaran anu bisa Mr. Fauzi sampaikeun. Urang tutup pengajaran ieu ku maca hamdalah sarerea. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.